Sampurasun pamirsa patepang deui sareng simkuring Ahmad Mubarok sareng simkuring Keila Graharatu Andisa. Ayeuna urang nuju aya di salah sahiji tempat kuliner anu nuju handeup dipadungdungkeun di Kota Garut. Wilujeng siang pamirsa patepung deui sareng simkuring dina raraga warta siang. Dinten ieu urang bakal madakeun hiji tempat anu ngahijikeun kaendahan alam Pasundan sareng katuangan anu parantos kakoncara lezatna. Laras pisan kan Ahmad upami nyarioskeun ngeunaan Garut kastina moal tebih tina hawa anu tiis sarta sanguliwetna anu punjul. Tah salah sahiji tempat anu nuju janten kembang lembeh teh nyaeta Asep Strawberry atanapi Astro Cimaragas. Ieu tempat sanes mung saukur imah tuang biasa. Laras Keila wartosna ieu teh para tamu tiasa tuang bari nyawang pemandangan sawah anu asri sarta aya unsur agrowisata anu tiasa janten pangaweruh supados langkung jentre urang parantos banjur sareng rekan jalpa jeung jahra anu parantos aya di lokasi. Mangga dihaturkeun. Sampurasun sadayana simkuring sareng rerencangan tos dugi di Asep Strawberry Garut nu tempatna aya di Jalan Cimaragas Garut. Hayu urang sasarengan urang eksplor ieu tempat. Sata acana badi tumaros nami Bapak saha? Suherma. Oh iya. Naon wae fasilitas sareng permainan nu aya di dieu anu Bapak terang? Anu ku Bapak terang mah di dieu nya ngayakeun kuda sareng parahu sareng EPP. Fasilitasnya alhamdulillah rada nyaseur gitu luas gitu lokasi. Saha wae target pelanggan anu biasana sering dongkap ka dieu sareng kumaha wae? Kebanyakan sih dari target mah tamu-tamu tentang ya kayak misalnya orang kantoran atau misalnya guru-guru juga banyak. Kalau misalnya kalau saya tugasnya hanya di wisata ini yang pegangnya permainan itu di kuda. Di mana wae permainan ieu tiasa digunakeun? Paling kalau kanggo kuda mah ukur di dia hungkul. Atanapi EPP sareng EPP kuda di dia. Iraha waktos anu paling rame ku pangunjung sareng ti jam sabaraha ieu tempat makan ini buka? Paling ti jam 1 rame pengunjung kanggo kanu permainan mah. Ti jam 1 dugi ka malam insyaallah siap. Kumaha carana ngajaga fasilitas nu aya di dieu supados tetep matak pikaraoseun. Kanggo abi nya ngajagi kuda kanggo piraoseun nya anu pengunjung di dieu ku abi nya tiap hari disikat dimandian upami parahu nya alhamdulillah entos catna ieu dicet deui gitu. Nah ngajadikeun kuda sebagai permainan wisatawan di dieu. Ya aya kemungkinan ditinggalna panginten upami cara ieu nama menggemaskan gitu imut panginten komo anu poni mah gitu. Sata acana hatur nuhun Bapak hapunten ngawagel kagiatan pekerjaanna. Teu sawios sami-sami hatur nuhun oge atos tiasa dongkap ka dieu. Ngaturkeun nuhun pisan. Aya oge kuda nu tiasa ditumpakan sapertos ieu. Selain ti kadaharan aya oge seueur fasilitas nu aya di dieu sapertos di pengkeureun abi aya ATV, aya oge paparahuan. Di dieu oge aya sasatoan sapertos manuk nu aya di palih dieu. Janten kanggo pamirsa anu bade ka Garut libur panjang ieu Astra Cimaragas tiasa janten pilihan anu merenah kanggo ngaleupaskeun kacape sareng kulawargi. Rengse parantos informasi kuliner di ieu simkuring Ahmad Mubarok Sareng simkuring Keila Graharatu Andisa hatur nuhun kana perhatosana. Tetap jaga kesehatan sarta tepang deui dina warta salajengna. Wilujeng siang.